Sampurasun anu kapihatur. Alhamdulillah urang tiasa pendak deui ngalangkungan YouTube Seni Budaya SGP nyaeta wayang golek. Tah wargi sedayana wayang golek dina danget ieu bade ngahadirkeun wayang golek ti Giriharja 2 anu bade disangakeun ku almarhum Haji Ade Kosasih Sunaria. Dina judul Sang Hyang Permana Jati. Tah ieu teh nya bade di haleuangkeun ku sinen-sinenna nyaeta Ibu Cucu Suryani sareng Ibu Ai Supartini. Oge wira suara Mang Samin. Sumangga wargi sedayana supados teu nyangkolong teuingkeun waktu surang sami sabandungan bagian anu kaopat. Mugi tiasa ngahibur kangge ka wargi sedayana. Mangga wargi wilujeng ngadangukeun ieu cariosna. Tupi maksad naon Purwasupi. Gokil nih. Bang, kayaknya naon supi. Naon maksad sih? Regepkeun Kang Ra. Ari nagara kaula teh kaamah ku babah. No. Kasakit anu merajalela. Upama katrap isuk-isuk sore ngajeng yehe. Upama katrap sore isuk-isuk pae. No. Korban geus patulaya. Numutkeun katerangan anu beunang dipercaya. Sebagian gede ti kolot-kolot atau ti dukun-dukun anu lepus. Oge hasil tapakur kakarak ieu kasakit leungit. Rakyat walu ya lamun seuk di tengah alun-alun ngaruang sirah jelema. Kitu numutkeun katerangan. Ada ngaruang sirah jelema kulan nya saha sabaraha hiji. Hiji cukup. Dupi nu dipimasad anu mawi ieu teh aya hubunganana. Jadi kawa teh sanes. Istilahna ngarepot ieu teh naing. Da dikumaha sanes teuinggal kana kaayaan teu damang Basmar. Kaprihatina kulawarga jadi anu dipriyogakeun ku kaula teh nya ieu pisan tuang saroge. Janten bade disuhunkeun mastakan anu Basmar kuda pawana bakal di ruang di alun. Oh bagus ampun keinggan. Astagina. Geus rupa-rupa pisan aya jelema keruksak. Geus jodoh we sesekelan teh tepi ka manang meh hideung. Tah kitu saderek. Aya maksud saderek naon ieu? Aya kaula mah benten deui ieu teh aya salira mah kanggo tumal nagara. Ya, punten-punten. Ai kaula mah kautus ku raja kaula meriyugikeun kanggo ulu cupu. Ai ulu cupu naon? Bade didamel pupuden atanapi puputun. Bade dimumule bakal dipandang masyarakat anu utama. Kitu pamasaran kaula dungkap ti nagara atuh maritis ieu kautus kanggo ngabantu Nu Rasmar kuda pawana nuhun-nuhun ge sadaya sakulawarga. Tiasa ngiring bade dibantu ku kaula. Utami nama kerah ngalih we sadaya bakal didamel jimat di nagara Giri Karasan. Obat teuing anak inggeningan kitu ieu teh masing-masing maksud. Oh jadi anjeun mah keur pupunden. Deuk ieu jimat teu pinu. Ai kaula mah dipehan ieu. Ya anjeun jelema heuras pisan ieu. Sudah bisa maksudnya kan. Nyangan urang cing waspada jigana ieu teh sanewara ieu teh. Ya, tunil. Sanewara beunang padami jigana. Awas, tong dibikeun Ya. Dibikeun edan-edanan aing. Ya. Edannya anu ulah dipegatan aing antep. Sing sagareng. Janten hal ieu priibuan Nen Putri Sudiragen Bapak Semar Palaputra sadaya wayahna kedah ngiring ka nagara Giri Sanasa bakal didamel puputun ku kaula di ditu. Ya, teu bisa. Heula kaula nu datang, heula kaula nyarita. Dibikeun Nu Rasmar nuhun. Teu dibikeun cilaka we mah kabeh. Da teu pira menta huluna wungkul ieu teh. Kope awakna mah. Ya, teu butuh
bae kahandapna malah. Ieu malah mun dipasrahkeun ka nu anyar ribut teh mah ieu. Eta mah nyangakeun bade ngiring ka kaula eta nu disuhunkeun sana teu ngiring ka kaula nya cilaka rupina. Coba teuing jang. Kumaha geus kieu jadina cik atuh salah saurang tanggung jawab kalah cararicing kieu. Astra jinga. Jeung abi nya dek epi carikeun. Jang. Naon ieu teh beut asa ribut teuing jang. Dedengean teh aya nu deuk marlukeun. Aya nu deuk ngarah nyawa jeung bapa deuk dijieun puputon ku semah anu dua. Tanggung jawab da wala kala cicing wae na kumaha awak parete teh nyaah ka kolot. Cing. Saha urang. Neng, pilih neng. Jangakeun we kapun anak anu geus dewasa ka hareup jang. Kan abdi mah tenang, munur A. Sakumaha anu disaurkeun tadi ka kuping sarta ka hartos. Salira ti nagara Majeti kanggo tumal nya somo. Sontong sasantak teuing da jelema soak abdi teh. Salira ti nagara Giri Kadasa kanggo puputon nya somo. Ya mah kieu ti abdi ieu. Abdi gaduh bapa teh ngan hiji-hijina. Salira priyogi kupun bapa. Ya mana datang oge ka dieu. Somo. Dupi ente. Ya. Priyogi kapun bapa. Nya bugu. Somo. Ieu perlu ku jiwana. Nya. Mastakana bari di ruang alun-alun. Nya. Somo. Sabarawan tun tulang daging. Us ngob. Tibatan papaitan gitu. Ulah heureuy. Bapak Semar lain heureuyan anu make jeung disebut tulang daging ieu teh ulu cupu ieu. Semua. Salira priyogi ya pugu. Ente priyogi. Eta ti tadi. Semua. Ieu priyogi kupun bapa. Ieu priyogi kupun bapa. Ai ieu wani ka dieu henteu. Tadingnya. Kitu we kada kitu. Daon ieu nya ente perlu ku bapa kuring. Ieu perlu ku bapa kuring. Anu dipikabutuh ngan hiji anu butuh duaan. Ieu wani ka dieu. Ieu butuh. Nya tah lamun nya wani ka dieu henteu. Ai kudu teu wani soal gelut make heulaanan. Da kau lagi moal pati-pati init nyorangan lamun teu dibarengan ku kawani. Lah nabot. Moal ngengkeun wawane soal gelut kaula. Saya ya ulah dogdag di imah ribut yang ngadorok imah kuring ya. Soal pas ya aya tempatna deuk di kebon waluh. Deuk di hareupeun imah. Deuk di lapang badminton. Sok deuk di kantin San Angeus jadi. Nah. Sok kayaknya. Ya. Berbari ya. Anjeun merlukeun Gusmar. Memang. Ayeuna mah urang tangtukeun asih. Meureun ieu teh priyogana dawala. Putra Semar nangtukeun. Saha anu meunang? Nya tangtu eta nu bakal boga bagian Semar. Cing hayang tangtukeun kawani. Kaula moal pati ini nyorangan lamun teu dibarengan ku rasa kawani. Tega lara? Tega. Pati? Tega. Ai kumaha eta ngadonceng bareng di dieu? Ai bejel. Kumaha bayana kinawang duayeuna wayakna bapa maneh kuduaan jang urang nyumput di tukang di kebon salak prabu mah didoakeun saksian jang.
Kulan. Ati utusan saking Majeti mabur titu maritis anu unggul Sangyang Permana Dewa utusan ti nagara Girikadasa. Mang Dawala iya kulan hasil kaula itu baru kejutan akarak lalaki disebut naoge kaula nu hasil anu kitu eglut nya kitu eglut mangga Bapak Semar bade di Bandung saya nama sakula warga we ngiring tanana nya Bapak Semar bade di Bandung ka mana gara-gara kaula kiraha nya kapan janji teh kitu di mana kaula hasil Bapak Semar keur kaula cek saha nyapan kitu aturan teh cek saha aya teh kumaha aya entek isnaon aya emang eta aya alo kumaha ulah salahar teh kuring teu nyarita kitu ceuk kuring nu dipika butuh bapak kuringan hiji nya ceuk kuring kieu ieu butuh ku bapak kuring cek anjeun nya butuh butuh itu butuh ka bapak kuring butuh ai ieu wani ka itu kitu ceuk kuring tadi nya ieu butuheun ka bapak kuring aya eta wani ka dia kitu ceuk kuring nya eueuh papaitan lamun anjeun meunang bapak kuring dibikeun eueuh kitu saksina ge omot sok saksina ge aya loba pabalatak saksina oge nya na kumaha ieu teh aturan teh tah ayeuna urang nyeun aturan teh anjeun anu meunang nya salamun anjeun anu meunang butuh ku bapak kuring butuh kadagoan euy ka dieu dokang pegang kalah talamun bener butuh ku bapak kuring moal burung mikeun inung kuring moal burung mikeun si gareng moal burung mikeun ngan aya nu bakal ngahalang-halang teh ieu jelema bedegong ge lamun ente bisa maehan ieu jelema top kuring bawa ka itu teu kitu teu bisa selamat pagi gitu ya kayaknya wah ngalieureun lain ngalieureun ku urang kurang harti jigana sangaran anjeun geus lagi nya anakna Semar anu panggedena dek tibikeun bapak anjeun ya ujung hingga bapak kuring sajan bari kuring pribadi teu naon jig bawa sakulawarga ngan lamun geus bisa ngabedah tak kenca katuhu pegat ku salamar kaluarga ti satelestop teu kitu teu bisa nyaha urang ajar nya teu bisa diwarah deui aya nyaho Waduh. Nah, asupsi kuna. Halus siku teh asup pisan kana iga burung. Wah. Maju aya nya.
Patih Permana Dewa dipun jamah ku Astra jingak kapidara temahna mabur ti payunan paungan. Ampun. Nyahan dulur kuring-kuring kakarak persaya nempo aka nyuma caka lancuk udah ngina teuing sia teh. Mah. Yo kayaknya. Germela anu jadi kolot hancur di pertempuran payus korban nyawa wajar namahan pati gini kayak mulangkeun Yusuf kan jadi indung kalau jadi bapak mulangkeun kanyaah kan jadi kolot asna jinga dawala Iya mak iya bapak mana jang geus ngap-ngapan tulungan gancang si bapak silakan itu Kakang Semar mana barudak ma ampura bapak asna jinga ma gancang pak bapak mana yang geus keur prengkap nagara tempo geus dina dadayang kumaha bae tulungan Pak, landongan ku sakoteng atuh. Pak. Kakang Semar ieu kaulah Kang, ulah tega. Dawala kumaha bae pipetaeunana ka mana ubar. Tah ku kieu nama aya jauh ka klinik teh. Aduh, ampun teuing. Pak. Pasti anu teu tiasa dipungkiri kabar anu teu tiasa disingarep papasteun anu tunda. Nasib nalurah Semar kuda pawana parantos tiasa ditolak deui dugi kana mangsana ngantunkeun kurungan utang syukma medal tina salira Semar estu teu daya teu upaya sosa dikantunkeun awasna cepi dikantunkeun danguna pangamung dikantunkeun angsieuna lamai dikantunkeun lisana kantun nangkarak baeut istilah syukma manah kaluar tina waruga nureca sekaring wang nureca kaya sekaring wang sukma akma kaluar tina salirana asna jinga cara tempuhkeun bapak mana geus teu naon-naon jang aduh Gusti ampun geus penas dikersayang we di mapan bayak kena lara ya kena lara dan aduh Kakang Semar tega teuing Kakang baju saha abdi Pak ya Pak Pak jeung tibatan bapak maot mas sayos abdi we Pak untuk bilah Pak aring jeung saha Pak Pak yo aring Pak dan ya anu tanya papadana Kakang Semar tega teuing Kakang milu kaula Kakang
milu abdi paeh Pak. Ada hayang melu sana. Cecepan sok ngabaku pikeun jalmi moal teu marupa rupa modoja mangrupa-rupa dodoja nu tumiba kana diri kulacang jungjungan kulacang gembak jaawa titis tulis nasib diri waktu bunga jeung kabingung tatu kurang Kersayang Tumampara aduh Gusti ya Tumampara yang tulus mapan bayak kenalara ingkang tinulis ya kersane yang Tumampara genera wis kenapati ya kenapati aniaya pisan apa maneh tegal Kakang Semar milu kaula Kakang Asrajinga kumaha baik mah jeung sakajang idieu geuning sing horeng barang nu dipisuka barang nu dipicinta hiji waktu bakal dipisahkeun tina kasuka jeung tina kacinta alam kena kurusak tumampi baik anak kadar ngana suban pikaki ora ayahan we aing euy Pak milu areng Pak areng jong saha Pak pengkaning areng encan kawin Pak jeung tibatan bapak mah maot ka jeung sidawana we nya makin ke batu kaniaya anu taga papatana Gusti nu kagungan upami widi mah kaula we gantina nu jadi salaki nama teh tumampi we kana kadar anu tumiba tos kieu mah kumaha kantun laporan we kanu wajib
anu kagungan wewenang boh ka Juragan Gatot, boh ka Juragan Ontarja. Kakang Semar milu kaula kakang. Milu kumaha macam mesin anu paeh bisa bebawaan. Kali cuma akan cakir. Nya ieu anu disebut milik diri bagi awak. Papastenan untuk iba mah kada tumampi kana musibat, kana akibat, kana ujian, kana pasti. Pati utusan ti nagara Giri Kadasa kekebat mulang nanging milik kesan ngancik nyawang kesan nyawang ti kangangan kagunakeun aji kalimunan anu teka tingali ku soca umum melayang nyawang ti kaangangan kumaha kaayaan anak kulawarga Semar datang nirangat teman ewuh pagulingan rana datang nirangat teman lagi yakin nira iya prapta sagara rupa oge kudu make politik atuh nyaan eta teungeulna jelema nu diiket halaur kakara kaula mangih lawan jiga kitu teungeul tepi ka keuteur karasana tapi katemong keur aya dina kapihatina dae di bawah sararea moadaikeun iwati ku cara kaula sangkan ka bawah Semar wungku leuwih alus ku kaula dek disabet di luhur nah ieu teh Semar teh geus maot atawa kumaha lamun sedaya janji ti raja mah ieu teh lamun maot kudu dibawa layona semawana hirup kudu kabawa hirup ayeuna jigana Semar geus nangkarak paeut geus ditinggalkeun ku hirupna kari wujudna wungku wayahna Nyi Sutiragen astra jingga dawala gareng ditinggalkeun ku kaula bapa maneh dek dibawa bakal disangakeun ka raja ati utusan lajeng sinapet lir sata bana sata hayam bana wolon katos hayam dipun sabat heulang dicanak tina pangkonan Dewi Sutiragen wah tobat Gusti dawala Gusti kudu bilah tobat deui astra jinga bapak ngapura bisa jadi tapi si wawal apa awas tanya saya papa papa mana aya nu mawa ujang kumaha geus kieu pipetanan Kakang Semar milu Kakang tah wargi sedena ngasukur sakit bae nya carios bagian kaopat nyaeta Sang Hyang Permana Jati di almarhum Haji Ade Kosasi Sunarya mugia katampi sareng tiasa ngahibur kakek wargi sedena carios salajengna tiasa didangukeun di channel YouTube Seni Budaya SGP hatur nuhun tos ngarojong ieu channel Seni Budaya SGP. Salam kakek wargi sedana waya di mana wae anu mika cinta wayang golek seni Sunda ieu. Salam sehat, salam seni budaya wayang golek. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.